Ramadan bulan nu mulya, mungguh anu maha kawasa, bungah abdi sadayana, ku kadongkapan salira. Ramadan bulan barokah, anu ngumpulkeun ibadah, sareng bulan nu ditambah, rezeki hamba Gusti Allah. Ramadan bulan nu masyhur, nu boga cahaya ngempur, nyaangan ka alam kubur, ka hamba nu bisa syukur. Wahai bulan Ramadan, bulan nu pibungaheun, anu seueur karidhoan ti Allah nu sifat Rahman. Allah nurunkeun rahmatna ka hamba di alam dunya, nu ngalaksanakeun hakna puasa anu khususna, sareng tambah ibadahna, tarawih dina sholatna 20 rakaatna, ditambah 3 witirna. Allah mere kabungahna dina bulan puasana, kahiji waktos bukana, kadua malam takbirna. Ramadan nu ngagindingan ka hamba boga harepan, nu hoyong hasil tujuan, karidhoan ti Pangeran. Hayu dulur babarengan menuju rahmat Pangeran, ku puasa urang sugan, nu jadi cukang lantaran, ulah unggut kalindungan, ulah gedag kaanginan, ulah bisa kahalangan, rupa-rupa godaan, tamat sakieu siiran, mugi-mugi ngaridoan,
mugi manfaat siiran ka urang hamba pangeran. Hampura abdi hampura, hampura kasadayana, waktos urang berkumpulna di majlis taklim tempatna. Bilih aya kalepatan sareng dosa perdosaan, ku maklum sifatna insan teluput ti kasalahan. Mugi Gusti ngapunten kanu seueur kalepatan. Mugi Gusti nyubadanan nu butuh rahmat pangeran. Amin ya rabbal alamin. Amin mujibas sailin. Amin ya rabbal alamin. Amin mujibas sailin.